Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui sareng Hanania Nur Afakratu Ain tina acara Warta Sunda Kiwari. Muslim Life Fest diayakeun di ICE BSD, aya produk Ikhwan atanapi lalaki jeung Ahwat atanapi awewe. Festival Gaya Hidup Muslim Indonesia atau Muslim Life Fest diayakeun ku 5 event. Babarengan jeung komunitas pengusaha Muslim Indonesia KPMI lumangsung salila 3 poe dimimitian di kaping 26 dugi kaping 28 Agustus 2022 di Indonesia Convention Exhibition BSD ICE BSD. Muslim Life Fest 2022 mangrupikeun acara muslim panggedena anu diiluan ku sakitar 300 pameran tina 12 kategori boh ti Jabodetabek sareng daerah sanesna. Ratusan tenan mitonkeun rupa-rupa kaperluan produk halal jeung islami. Mimitian ti fashion modis, atikan Islam, masyarakat jeung hobi, pameran buku, travel halal, tribun nabawi jamu, ubar jeung kageulisan kana kuliner halal. Busana sederhana anu disuguhkeun ka pengunjung di antarana Salihah Hijab, Zaina Indonesia, Amili Hijab, Serumpun Indonesia, Levi jeung rea-rea deui. Ketua Umum Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia KPMI, Rahmat Marpaung nyatakeun geus dikonfirmasi saloba 600 anu meuli di sagala rupa nagara kaasup Bahrain, Pakistan, Jepang, Malaysia anu siap gawe bareng jeung pamain bisnis produk halal dibere di Muslim Life Fest. Maranehna antusias kana produk tatanen Indonesia, kayaning kopi, lada, cengkeh, jeung produk tatanen lianna. Kusabab urang masih dina kayaan pandemik, jodoh bisnis leuwih dinamis. Bisa dipigawe online tur offline. Data kabutuhan anu meuli jeung kasiapan produser urang masih lumangsung. Urang ngumpulkeun jeung minuhan kabutuhan anu meuli. Ceuk Rahmat Marpaung salaku Ketua Umum KPMI. Sakitu informasi anu tiasa didugikeun dina rarangga acara Muslim Life Fest diayakeun di ICE BSD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.